Nah, naon ngagero si Panglima, Mak? Lah, cicing maneh mah padu jadi we atuh. Oh, sok atuh. Aya naon sih, Mak? Yeuh, kieu. Emak teh hayang meuli teko buhun, hargana 250, tapi emak kakara boga duit 100. Yeuh, ayeuna mah maneh jang tambahna. Milu we jeung Mang Ugi heula. Deng atuh Mak, mun kira-kira pisan urang ditukar tambahkeun jeung teko. Deng, wayahna we atuh jang. Kapan emak teh ieu ya hayang teko buhun ditinggal Majapahit. Lah Mama, sok aneh-aneh wae aya kahayang teh. Sok atuh jadi moal geuning kalau kang ngadarongeng kieu. Jadi iya ya. Ieu duitna. Tah, kitu atuh, ada tambahna mana? Tah, tambah nama iya ya. Si Panglima. Jung bawa ka ditu. Atuh hari Panglima milu. Mang. Naon? Yeuh, si komandan mah, mun kira-kiranya tuker tambahkeun urang jeung teko. Oh, ini uyuhan isu mah tunggu makam itu kan Gandra. Komandan teh.